Wargi nu mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang sadaya tiasa patepang deui wargi kuitina Allah subhanahu wa ta'ala. Pamugia urang sadayana sapapaosna dipaparin ginanjar kawilujengan ku mantuna simkuring Asep Dewan. Sejanimbalan pancen tipu cahaya ilmu kalawan situs resmi dongengsunda.com. Insyaallah dikawat dinten ieu bade nyarioskeun dongeng seri nu mangrupi seri tuladeun ti Nagri Timur Tengah. Anu dongeng eta teh sumberna diantawisna tina koleksi pustaka Ramana Pupuh Cahaya Ilmu anu nalika Ramana anjeunna jumeneng mangrupi salah sawios agen media anu utami di wewengkon Tatar Galuh Priangan Timur Jawa Barat. Wargi nu mulia. Sateacan diteraskeun simkuring saparakanca insyaallah baringintun salam baktos kali silaturahmi ka wargi-wargi nu micinta atapi mitresna dongeng sareng carios-carios ti cahaya ilmu. Diantawisna ka Kang Maryana Yana, Teh Khotimah, lajeng Mamah Anli, Kang Regi Umbara, Bu Ani, Teh Iis Yuliani di Bali Timur Tengah, Kang Kewaipong, sinareng wargi-wargi anu sanesna kalebet Teh Mutiawan di Sukabumi Jawa Barat. Wargi anu mulia, sateacan ieu serial anu kirang langkung 20 bagian simkuring bade ngadugikeun heula perkawis sumber tina ieu carios. Carios nu insyaallah bade dipedar ku simkuring Asep Dewan saparakanca anu judulna nyaeta Kisah Tuladan ti Nagri Timur Tengah. Ieu mangrupa sapalihna anu dicandak tina serial atanapi buku ibu dina tanda kutip sastra tradisional Arab. Itu wargi para sastrawan dunia masihan nami ka kitab Alif Laila wa Laila atanapi hikayat 1000 hiji malam. Ieu teh mangrupa karya sastra epik Arab nu cenah pangyongcolangna sarta kacida fenomenal nu mangrupi buah karya para sastrawan muslim di era keemasan. Wargi nu mulia, seri nu kahiji nyaeta dina lalakon Putra Mahkota Komaruzaman bagian kahiji. Sumangga wargi mugia urang sadayana saposna aya dina panyalindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumangga wargi. Kacatur, Raja Sohor kajauhna kakasihna Syahraman. Eta raja teh berat beunghar karajaanna lega balad tentarana loba oge rahayatna bagja bru dicuru bro dipanto ngalayah di tengah imah. Tindekna ninggang kana paribasa hirup Gusti waras abdi. Najan soreatna daya kakurang horeng manah raja teh teu weleh guligah, ringrang, koncewang jeung hareudang lantaran dina dirina ngarasa aya kakurangan. Beda bae wargi sakitu umur tengah tuwuh sarta ngawangun rumah tanggana geus puluhan tahun. Anjeunna teh tacan kasinugrahan putra malah teu burung-burung acan. Mimitina mah kahariwang kitu teh ukur disidem bae ku sorangan. Nganda bekila mah beuki kapikir mun nepi ka teu boga anak kumaha nasib karajaanana saha nu rek nulikeunana. Kulantaran kitu dina hiji mangsa mah eta raja teh ngumpulkeun para gegeden nu biasa dipakumaha dina waktuna boga pasualan nu teu bisa direngsekeun ku raja sorangan. Rupa-rupa pamanggih nu tumali jeung eta ditembrakeun dina eta gempungan. Nu intina mah para sepuh jeung pini sepuh karajaan nyarankeun sangkan raja teu putus pangharepan. Cenah nu penting mah ngadudu'a kanu maha kawasa ka zat nu murbeng alam sarta teu kendat-kendat usaha jeung ikhtiar.
Wargi heuleut sabaraha minggu tarekah raja teh mimiti nembongkeun hasilna. Garwa raja kakandungan nya antukna mah sabada ngandeg 8 bulan tumiba kana waktuna prameswari raja teh ngalahirkeun anakna kabeneran lalaki kalayan sehat walafiat. Bubragna ka alam dunya dibagiakeun ku kabagiaan lahir jeung batin. Lain kula warga raja wungkul nu bungah teh tapi perakyat jeung sakabeh balarea pangeusi nagara oge pada saruka bunga. Parat ka saben tempat. Lahirna putra raja nu dingaranan Komaruzaman memang lil bulan nu nyaangan dina poekna peuting nu poek ngongkleng buta rajin. Komaruzaman pada ngaping, pada ngajaring, pada ngabingting, pada nalingakeun kusing sahabae oge utamana mah ku kulawarga karajaan. Rupa-rupa kabutuh jeung kahayangna tara dipogogan tara dipungpang raja oge kitu teu nyaah dulang. Lantaran lian ti nyumponan pangabutuh lahirna eta calon raja teh diatik dididik sagala rupana. Raja oge ngadatangkeun rupa-rupa guru nu ahli sinangatik Komaruzaman. Cindek namah sangkan eta budak teh jadi jalma nu masagi lantaran manehna teh sasatna putra mahkota nu bakal neruskeun karajaan. Wargi raja bagja kacida liwat saking. Lantaran kuboga budak heula laki deui keur ngalanggengkeun turunanna teh lain pamohalan. Komo deui dan ningal ketak jeung paripolah eta budak teh estu taya cawadeunana saeutik oge mun teh mah nepi ka waktuna jadi raja kang tuna oge bakal pada ngabagiakeun ku sararea. Ngan wargi mungguhing hirup tara salilana aya dina hiji kaayaan. Rasa bagja nu samemehna minuhan hati raja mimiting oleh sedeui. Timbul deui kahariwangna raja sieun anak nyorang jalan anu salah dina kahirupanana. Mangka apan budak teh ngan hiji-hijina nu upamana teh gagal eta hartina bakal megakeun harpanana. Raja Syahraman mikir, rupa-rupa pilihanana nu tumali jeung dirarancang ku manehna kahareup dibeuweung jeung diutahkeun. Dina sababaraha pilihan gilig hati raja teh rek sagancangna bae ngawinkeun budakna nyaeta Komaruzaman ka awewe nu dipilih ku Komaruzaman. Budakna teh harita manjing umur 15 tahun wargi. Karepna kitu teh ditembrakeun ka para mantri nu biasa diajakan sakanyeri sakapeurih di lingkungan karaton. Wargi sakuru diajak padami nyaluyuan kana karep raja. Lantaran ilahar di putra raja mah laki rabina oge kalayan pangjurung ti sepuhna. Satu tas asak babadamian. Raja tatahar perkara pijodoeunana teh kari milih bae. Rek dijodohkeun atawa sina milih sorangan. Jadi wargi sok sanajan niat raja jeung prameswari hayang ngajodohkeun budakna atawa putrana nyaeta Komaruzaman, tapi raja ngabebaskeun Komaruzaman pikeun milih sorangan pek teh teuing cenah. Asal kanu kupuna cindek namah ke raja mah moal ngahulag ka hayang budak asal luyu jeung rarancangna pikahareupeun nyaeta manehna dicalonkeun salaku raja nu ngagantina. Wargi sanggeus segala rupa sadia raja manggil putra nanya eta Komaruzaman. Biasa kitu teh di lingkungan eta karaton da saban aya hal nu sifatna penting raja teh sok manggil putrana kalayan disakseni ku sabaraha urang kegedean karajaan. Harita ge kitu karep raja nyaeta nepikeun patekadanana, ngutarakeun patekadanana teh hayang kasakseni ku para mantri jeung pajabat karaton sejena. Kahareup hidup anaking Komaruzaman. Iya. Kahijina amal teh banget kusono kahidup teh. Anu kadua amal teh banget mikahayang hidup sagantangna bisa ngawangun hiji rumah tangga. Kitu sauraja. Hapunten ama ceuk Komaruzaman pondok.
Wargi saterusna eta putra raja teh cacarita panjang lebar nyaritakeun pamanggih jeung angen-angenna. Ngan inti nama nyebutkeun dirina tacan boga karep ngawangun hiji rumah tangga. Ngadengi jawaban kitu Raja Syahraman kaget kacida. Paromana nyiak pamuluna robah beungeutna geuneuk rai pias kituna teh lantaran ambek kapegung. Ngan teu bisa majar kumaha sok sanajan kacida ambekna lantaran kakeheulna eleh keneh wargi ku kanyaahna. Kacatulkeun sabubarna gempungan. Raja numpi maneh kumaha pipetaeun, manehna terus mikir naon pijalaneun jeung pipetaeun. Neangan cara geusan ngalelemu anakna sangkan daek sagancang ngawangun hiji rumah tangga. Ngan harita mah raja teh masih keneh aya harapan. Lantaran cek pamikirna bisa jadi nolak sote komaru zaman, lantaran memang ngarasa san waktuna boga kabeung berat rumah tangga. Ningkat umur komaru zaman beuki nembongkeun pangabisana. Dibandingkeun jeung barudak umur sapantarana mah komaru zaman loba pisan punjulna. Kalawan dedeg hade rupa sampe luhung ilmu jembar pangabisa katambah sugih mukti lantaran kakocoran teuruh jeung telahan langsung ti sungapan karajaan. Heuleut sababaraha taun ti harita waktu umur komaru zaman nincak 18 tahun kurang lebih. Raja nepikeun deui karepna, ceuk pikirna, meureun hate anakna teh geus robah. Teu cara samemehna lantaran dina umur nu beuki sawawa beuki dewasa. Bisa jadi geus aya ceung-ceuman hate meureun geusan ngawangun hiji rumah tangga. Memeh nepikeun karepna raja ge nyaritakeun rarancang kahareupna. Saurna geus mejeuhna dirina lengser ka Prabon tina karajaan mikeun tahta ka anak nungan hiji-hijina salaku putra mahkota. Tapi samemeh nyangking kakawasaan, kacida merenah namun raja anom teh geus boga heula garwa. Nguping caritaan raja siga kitu komaru zaman sajongjonan mangahulang jentul. Oh, anaki kumaha ceuk pamanggih hideuk bagur. Saur Raja Naros. Ama, panuhun ama. Ceuk ngimak sagisim abdi ama. Ceuk komaru zaman. Wargi saterusna eta putra raja teh medar naon-naon jadi alasan jeung kasang tukangna. Rupa-rupa pamanggih jeung rarancang kahareupna. Ngan intina mah tetep ngarasa teu boga karep ngawangun rumah tangga. Sanggeus nyarita kitu wargi komaru zaman amitan ka ingkang rama. Raja ngahulengar gemeneng. Bingung teu manggih tungtung lir nu teu manggih kumaha cara ngarengsekeun pasualanna. Nyaah keheul pacampur. Mun kongang mah raja teh hayang nyarekan ngabudalkeun katugenah hatena ka anakna. Tapi wargi karepna kitu teh teu dilaksanakeun lantaran inggis kul bisi rempan kusugan jeung deui pangpangna mah kahalangan ku kanyaah. Raja Syahraman guliga. Hatena teu bisa tingtrim. Atuh kaayaan manehna sapopoena ge remen ngahulang gemeneng mikiran kumaha nyapi petaeun. Ngan kulantaran teu manggih pijalaneun, manehna kapaksa nitahan pangjurungna supaya neang mantri nu biasa nganasehatan dirina. Sanggeus mantri datang pok raja ngedalakeun kumaha pamaksudanana. Kaya deui iwal ti miharep saran pipetaeun ngalelemu hate anakna nyaeta komaru zaman sangkan daek gancang-gancang bisa ngawangun hiji rumah tangga. Pangna boga kahayang kitu teh lantaran dirina rek sagancang nangecagkeun kalungguhanana. Itu maksud kaula teh. Hapunten anu kasuhun. Bawiraos.
pamaksa dan gamparan langkung sae sakantenan didugikeun bae dina gempungan karajaan numutkeun emotan jisim abdi. Upami eta pamaksa dan salira didugikeun di payuneun jalmi seueur balarea pinangtos tuang putra dan komar zaman moal kersa kanggo nolak kena manawi. Wargi Raja Bungah liwat saking narima saran kitu teh. Nganku manehna moal wakari laksanakeun harita. Lantaran eta putusan teh rek dikedalkeun dina gempungan kanagaraan nu leuwih lega jeung leuwih loba nu diundangna. Eta hartina baris dilaksanakeun dina wanci anu mustari kalawan rarancang anu kudu disusun sing asak pisan. Geus babadamian kitu mah pleng wae wargi eta rarancang teh ukur disidem. Atuh ka komaru zaman ge taya pangaruhna ieu. Lantaran pasemon raja ge sabihara sabihari deui. Wargi kacaturkeun cundu kana waktuna ninggang kana mangsana. Raja Syahraman ngayakeun gempungan. Memang biasana kitu teh da saban taun ge aya pajemuhan khusus medar soal-soal kanagaraan di eta negara. Pajemuhan wargi nyaeta saperti perjamuan atawa pasamuan. Pasamuan kanagaraan anu leuwih lega tibatan babadamian biasa. Kalayan diluuhan ku para pajabat negara, bedana jeung gempungan biasa, ieu pajemuhan mah dihadiran ku meh sakumna pajabat negara. Sanggeus nu diondang hadir Raja Syahraman nitah ka salah saurang badega kadeheusna ngangkir ka putra mahkota Komaruzaman. Nu diangkir telah mitunduk da ieu putra raja teh keur teu ka mana-mana lantaran manehna apaleun deuk aya gempungan rongka. Acan soteh miang ka karaton ngahadiran pajemuhan. Lantaran nungguan pangangkir tinu jadi ramana luyu jeung kabiasaan di eta karajaan. Wargi gempungan lumangsung dariana ke rupa-rupa pasoalan di pedar sarta dibadamikeun sagala rupana nu ngeunaan kanagaraan jeung karakyatan. Dikawit masalah ekonomi, sosial, kebudayaan jeung sajabana. Atuh sakur nu hadir dibere waktu keur nepikeun saran jeung kritikanana. Kitu teh memang kebiasaan eta raja dina mutuskeun kapentingan balarea anu saolah-olah ngabogaan jiwa demokrasi. Wargi rengse babadamian soal kanagaraan. Raja nyarita deui. Najan eta urusan kulawarga, da puguh teu bisa dilepaskeun jeung urusan kanagaraan, atuh babadamian ge teu kurang-kurang dariana alias serius. Caritana teh wargi raja teh malapah gedang nyaritakeun pasoalanana. Mimiti mere alasan pangnadirina rek ngecageun kalungguhanana. Saterusna ditema ku pigantieunana. Akhirna dipungkas ku pamentana sangkan putra mahkota nyaeta Komaruzaman. Daek gancang-gancang milih rabi pikeun ngawangun rumah tangga. Dina bagian sejen raja teh togmol menta jawaban putrana. Nyaltang tu bae Komaruzaman teh leuwas kacida lantaran teu disangka ti tadina teu nyana eta urusan teh beuti tepikeun dina riungan nu dihadirin atawa dihadiran ku para pajabat negara ti unggal madhab. Tung putra kumaha ta? Numutkeun hidup pasoalan eta teh. Nyaeta pasoalan hidup dina enggoning milih pikeun batu rumah tangga. Rengse raja nyarita jep jarempe jempling. Sakudu hadir teh sirikna megeg napas hayang eces kana jawaban anu dikedalkeun ku putra mahkota Komaruzaman. Da balarea loba nu apaleun wargi ti heula-heula mah eta pamenta teh loba ditolak sapajodogan ku putra mahkota Komaruzaman.
calon gaganti raja Komarujaman cengkat diukna ajeg nangtung dengkeun wargi teuteuk namancok ka hareup kalapalebah raja. Ok manehna ngawalonan raja. Hapunten rupina waleran putra sami sareng waleran sateu acana. Wargi kitu cenah pamadegan sungawan-awan rumah tangga tacan loba. Cindek nama tetep keneh nyekel putusan nu ti heula. Ngadenge omongan kitu, rei paroman raja nyiak semu beureum tandaning getih naik kaluhur kana embun-embunan. Awakna ngadeg-deg nahan amarah liwat saking. Dak mun kongang mah hayang nongtak anakna nu dianggap ngawiwirang dina hareupeun jalma anu loba. Maklum wargi, manehna teh raja di eta nagara, apan kana parentah raja masaha nu deuk numpang, tara aya anu wani nolak. Hapunten ama. Maksad ama sapertos kitu teh, hapunten. Ku isim abdi teh acan tiasa katampi. Kitu waleran Komarujaman negeskeun. Wargi najan nguat-nguat maneh amarah raja teh teu burung bedah oge. Harita keneh manehna nyekseukan putrana. Cenah nu asih dipulang sengit, ku ditolak kahayangna ke raja ma asa dipopokan ku kokotor ku Komarujaman. Raja nangtung ngalejeg hareupeun palarea nu loba. Dina kaayaan kitu ieu pangawasa nagara teh nyaeta Raja Syahraman. Marentahkeun ka balad-baladna sangkan yang kalak Komarujaman diborogod sarta diasupkeun ka pangberokan. Najan beurat narima parentah, balad-balad raja teh teu burung nurut kana piwarangan raja. Putra mahkota Komarujaman dipandang, dibawa keluar ti pajemuhan sarta diasupkeun ka panjara. Memang wargi di panjara nate putra mahkota teu dihijikeun jeung tawanan sejena umumna. Da ieu mah ukur pikeun ngawarah sangkan Komarujaman sadar jeung daek babalik pikir teu baha kana kahayang raja. Ngan keur nu ngalaman mah nyaeta Komarujaman angger we eta teh matak tunggara anu pohara. Komarujaman anak raja teh mikir, jorojoy aya rasa ngarasa ditengteinganan kudu jadi kolotna nyaeta raja. Cek pikirna taya salahna tuh manehna nganteur kahayangna da teu ieuh ngarugikeun pihak nulian. Ngan wargi rasa kaduhung mah teu burung aya bae di Komarujaman. Ayana di panjara teu burung ngarasa tunggara. Leungit rasa laparna, ilang rasa tunduhna. Dibere kadaharan ge diantep bae, teu dipirosea mun diasaan ge ukur saperluna bae. Repeting teu daekeun manehna sare. Najan aya pituluheun geus goledag mah manehna teu daek reup. Kitu teh pangaruh hate anu marojengja inget kana rupa-rupa urusanana. Kocap deui raja. Pipikiranna eta raja teu oleh baluweng kulantaran kitu taya pagawean sajenu dipilampah ku raja da dikarelton oge. Manehna teh ukur ngobrol saperluna. Teu nyana kieu geuning kajadianna. Ceuk raja ngagerendeng. Saterusna wargi raja nyarita deui. Cenah segala rupa tarekah geus dilaksanakeun ku manehanana. Malah karepna mah ngawinkeun anakna teh oge dumasar kana saran pihak sejen nu dianggap baris mawa hasil. Dina tungtung carita anana, raja teh semu-semu nyalahkeun ka mantri. Lantaran manehna nu nyarankeun sangkan eta pikarepen ditepikeun di hareupeun balarea di pajemuhan karajaan. Tapi buktina mah kalah menang wiwirang lantaran bahulana alias mungpangna anak putra mahkota Komarujaman ka bapa nu sasatna raja kasaksen ku balarea.
wargi mayiran kekecapan raja. Antukna mantri nyarankeun deui hiji hal. Cenah ceuk eta mantri keun bae sababaraha poe maingkeun. Komaruzaman teh sinang ngararasakeun kumaha karasana di panjara. Ku cara kitu bisa bae akhirna mah manehna sadar sarta nurut teu baha kana parentah kolotna nu sasatna raja di eta nagara wargi. Kali bagja rupina sakitu heula seri kahiji bagian kahiji kisah tuladeun ti Nagri Timur Tengah dina seri Putra Mahkota Komaruzaman bagian kahiji. Simkuring saparakanca sedia nyanggakeun samudaya kalepatan, mudah-mudahan tiasa dihapunten sinareng kahilapan abdi sadaya. Mudah-mudahan naon-naon dicarioskeun tiasa janten salah sawios bahan kanggo pangbeberah mamanahan urang sadaya. Sareng pamugia urang sadayana sapapaosna dipaparin kawilujengan kasehatan lahir kalih batin ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.